Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring separa kanca bade ngawitan ngevlog tugas bahasa Sunda. Tepangkeun sim kuring Ahmad Mustafa di kelas 5 hiji. Sim kuring Aldi Ardianat. Sim kuring Kamal Sugi Mulyanto di Paiji. Wilujeng yang sini. Iya, abdi nuju abdi nyarira di bus nuju di Cicalengka ieu teh macet sakedik daseur umat di pasarna. Ya, saudara abdi aya abdi ya nah ada sedada. Tos di mana ya, Bro? Di mana ya, Bro? Maaf bro. Iya, orang teh reka balila terus Jauh kene tuh, Bro. Siap. kan ini mode pesawat tinggal ira. Kayak salapan. Ini sebenarnya layar yuk. Oh, layar. Siap, Bos. Ayo, Bos. Sebenarnya ini pesawat ini layar. Oh, siap. Hati-hatinya, Bro. Nah, assalamualaikum deh nya, sareng abi tos kependak nang karek keluan. Luka ke mana seorang deh mah ngisi ngumpul teh. Luka kunaon dipikeun di handa pangendan abi menuju di rest area ieu ya Purwakarta. Punten aya secara mobil lah. Ya, eta teh ya. Tah, masjidna agengnya lumayan, alhamdulillah. Biasa salat kene. Tah, ieu si Michael alias Bom. Halo, Bom. Mantap. Halo Baraya. Tadi Abi tos di Jamban Abi sareng Aldi teh papisah sareng Kama sareng Ilham. Ayeuna tos papendak deui sareng Kama. Aldi bilapan juga aya. Bro, berangkat. Mios. Hayu. Gaskeun. Gangster. Iya. Mantap. Balik deui baru dak. Di kodonya sama di Ayeuna leuwih orang wae. jadi Kalau udah lain kodo dulu. namanya teh resto orang nobar. Resto orang hutan. Orang naon? Tuh nya di leuwih wae mana mah. Mana tuh orang mana? Redan ge bos filterna. Ayeuna barudak arurang bade Ngkonkeun agung. barudak ayeuna sim kuring bade persiapan kangge sarapan di resto orang hutan. Ini mageroan ini. Ini. Iya, abdi ayeuna sareng Ilham and Friend tos di mana teh Adventure Resto orang hutan, rumah makan orang hutan. Abdi di dia bade emam. Sarang abdi aya di dia sarang Kamal. Sareng Lola atuh. Halo, Kamal. Tah, ieu orang hutanna ingali tah. Tadi duaan. Ieu tah. Tah, spesies baru. Mai. Buru maneun. Abi nuju atuh unggus. Sekedap deui tuang, Bro. Tingali esre. Lapar yeuh, lapar. Nungguan sangu. Sing penting sangu. Temlet. Ayeuna sim kuring nuju tuang di resto orang hutan. Mana dek? Tuangna aya surawung, tahu, Tempe jet teh. tempe, Ayam. jagung, Ayam entuk. sambal. Sayur. Nikmat. Kacang panjang. Ayeuna arurang terus dugi di Kawasan Candi Borobudur. Di Ayeuna nuju jalan Mapah. Menuju Mapah ka Candina. Teu aja. Wilujeng Wilujeng tuturkeun. ya tuh. Tepang deui ayeuna sim kuring tos dugi di Borobudur. Ini ada ganteng. Ayo. Siap, Ham. Ayo urang neangan. Coret-coret dinding batu cakung
Halo, abi ayeuna tos di Candi Borobudur tapi rada tebih keneh ieu teh kedah papa. Nya ya abi. Olahraga. Full tim sadayana aya tuh Kamal ganteng Judika aya. Kamal tuh. Ayolah tuh. Tuh, iya istri nuju di Paroto. Saya lah bos. Hai. Eta teh pamali. Tuh, ini motona. Motor. Tebih keneh juga namanya. Berangkat. Seueur tutuhan keneh tuh. Pemandangan naon bahasa Sundana? Banyak pepohonan. Nuju di Siram. Siram. Jadi we, Sebor, di sebor. Iya deh istri. Potoan. Barudak rumpi. Nuju popotoan. Tas isin. Ya naon we nya tutuhan naon ieu? Ya teh tutuhan. Kan sih teh. Kirang terang abi mah gitu. Tapi seueur tetangkalan pokona adem. Adem ayem gitu. Ih, tiis tapi panas gitu. Tuh, kumaha saurna? Tiis tapi panas. Leres. Jadi kumaha eta tiisar? Tapi halidang. Tah, gitu. Jigana Racing ya. nuju aya acara ieu teh. Aya panggung. Aya panggung. Aldi bade haja. Jadi naon ya? Aldi bade haja. Itu masih tebih keneh Kak. Lumayan lah. Scrap deui insyaallah. Tah di dieu ketang. Tah ini. Menuju di arit di babad. Di babad. Di rapih. Tuh, ieu aya tanda no smoking, no hartosna tong ngarokok di mana wae nya. Tuh, ieu di Paroto deui. Hayu. Oh Aldi. Kela abi ngiringan. Tuh cek abi ge ieu. Tah Candi Borobudur. Nu ku orang biasa dikenal 7 keajaiban dunia. Tos diakui UNESCO. Nu aya di Indonesia. Mantap. Kelanya abi fotoan lah. Tripod. Bro. Ya ayeuna abdi tos caket sarang Candi Borobudur. Tuh Borobudur na jangkung ayeuna orang kudu papa langkah setiap eta we Budak tangga. budak tangga. Tuh. Katinggal tuh. Ya eta we. Tak amun ente kata amun itu nu di itu dia payun mah Candi Borobudur ya mah Candial Cakaso ya mah. Jadi sok mana? Ya, candi teh mangrupakeun warisan dunia. Jadi orang teh kudu ngajagana meh teu kudu bisa ngalestarikeunna. Orang tos nepi di Candi Borobudur. sekedap deui oge dugi baralengkah deui. Ya aya mamang fotografer ya nama. Bener, mantap. Dokumentasi. Ngalajakeun anu tadi. Sim kuring, Adi Ardiana, Si Ulan mananya? Diana. Michael Setiawan. Hai. Nuju naik tangga Candi Borobudur. Candi Borobudur ka menarana. Sae. Janten Candi Borobudur teh dikulilingan ku gunung-gunung anu endah. Nyata Gunung Sindoro, Gunung Merapi, sareng Gunung Sumbing. Janten di Candi Borobudur teh aya sababaraha aturan. Nah, anu salah sahijina teu kenging ngarokok, Teu kengeng ngagablang, teu kengeng salik dina stupa. nantinya
Pokoknya mah orang teh janten kudu taat aturan di mana. Tekenging ngangge spanduk oge, ieu disimpen wae. Kengeng moto Ngangge spanduk beli kalabat kanu politik. meureun. Pokona mah Taati aturan. Taatkan aturan. buat tugas. Homework schoolwork. Internship. Oke, Bandung. Ya, Bandung. Take a picture. Urang acan deh. Orang acan. Pangmatokeun di. Kusa. Ospi, labu. Bule, Pak. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke. Tanya Adi. Okay, now everybody. Everybody here. Everybody. Everybody. Oke. Oh, video. On foto. Ayeuna sampai oge turun ti Candi Borobudur di Menarana. Ayeuna OTW Merapi jeep gaskeun. Di Candi Borobudur oge aya penempatan gajah. Satu gajah. Beriji deh eta, Dik. Hitung aya beriji. Hah? Tuh aya gajah. Gajah kudu dijaga. Tong sampai punah. Nah, arurang karek Dugi oge pisan dugi di Telaga Putri nungke numpak jeep cenah. Ayeuna laki bade jarumahan di luhur masjid teh. Hayenya orang jemaah ingat Allah Subhanahu wa taala ameh jalan teu sesat nya. Hayu ah. pang deui ayeuna sungkuring separa kanca nuju ngantosan jeep. Nah, acan aya nomor hiji mah. Hiji tapi pang terakhirna. Ayeuna urang jalan ka Gunung Merapi. Saksikan. Wilujeng Yanceni. Ayeuna tos di museum ini sisa hartaku. Sisa hartaku ieu lah. Ieu teh mangrupa analogi Replika. analogi replika Sajan gunung meletus. Ieu teh pas aya awan panasna.
Iya mang salah sahiji, iya salah sahiji. Teh imah anu kena dampakna. Jadi kieu sekelilingna. Ya kendaraan. Sampai kaca aja meleleh. Kaca meleleh nanti ada di sana. Itu jarak mana? Tuh. Letusan Gunung Merapi teh di tahun 2010 eta nu pangparahna. Warga terpercaya Gunung Merapi bakal warga terpercaya Gunung Merapi bakal meleduk sejauh 17 km dan anu biasa nama paling parah 12 km. Jadi warga percaya. Iya sisa-sisa tuh. Jam dinding tadi nama. Tuh. Iya hewan peliharaan ya sato-sato. Tuh iya tadi nama saya bumi teh. Abu vulkanikna jadi kieu. Tuh. Iya Merapi akhirnya lah. ya hari pas aya evakuasi besar-besaran. Tuh. Pas evakuasinya karunya Mbah Marijan anu masih aya. Ini keluarga korban. Yuk, ayeuna kalabat ieu. Ya jika nate tilas dapur. Dapurnya juga nama teh. Dapur. Cai. Dapur jeung cai Tuh. Selesai gentongna jang ibab. Iya tuh, keran. 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 Aya keran. Katanya Tuh itu satu. ieu satu nu paeh gara-gara letusan eta. Nah, ieu Kamal. Mal. Mana yang aku? Iya Pak. Bas LPG yeuh seueur kieu. Tuh. Termos, aya tulisan termos tah. Kompor gas, Kompor gas, ketel, ketel, teko. teko. Di urang ge aya nya teko. Kayak Pak, Pak. kumaha tanggapan Pak? Ini sangat menggugah. Bahasa Sunda Pak. Sae. Lumayan. Lumayan. Mantap Pak. Nuhun Pak. Iya, di kawan. Tuh. Pak video sok. Tuh, dispenser tadi nama jantan kieu. para korban. Kawan ada ya? Blender tak blender. Di situ nya terang blender tak ya? Bener, tapi ya mah tos iya letusan awan panas. Hah? Ya, jenis tahun wae. Terangkeun ra. Teterangeun cenah. Kumaha deui wae. Tuh. Kopassus termantuan Para korban basa eta. Tuh, ieu teh kerang goreng carita nama. Kereta teh. Jigana gitu. Kumaha nih? Tuh. Pas evakuasi keur nyelamet benda-benda. Bencana nu gede pisan
pas tahun 2010 nu di Yogyakarta. Jadi ayeuna urang ngajengkeun ka mana tadi? Kemana mas itu? Ke Batu Alien. Batu Alien. Kapade ke Batu Alien. Ada yang nonton Batu aja. Antosan we. Ke kampung dulu. Kampung Jambu tapi kalau daerah sini sudah hancur semuanya. Gemboy kagak gitu. Ya, abi ayeuna atos di tempat Batu Alien, Parakan Caya Batu Rahman. Jadi kieu Batu Alien teh kan aya bahasa Jawana alihan peralihan teh bahasa Jawa peralihan teh kan alian. Nah, jadi kan aya kasebat sebut lah apa bahasa Indonesia kumaha sok alian jadi kadang nama alien panginten. Ajeng si Batu teh siga Batu Alien yang itu kumaha gitu sabeda di lainna gitu nu sejena. Tuh, batuna itu tuh. Oh dina Kumaha? bentuk ieu senama eta teh mirip oge. Berdak orang geus tepi di bunker. Kali adem. Tuh, ieu bade ka lebet bunkerna. Bunker tuh. Mai. Yo. Bunker. Kampung Harjo. Gelap. Poek euy. Kenapa kok bisa meninggal? Karena kan ruangan ini kan cuman buat awan panas satu dus gembel itu. Kalau dus gembel kan datang dia kena ini lah. Tapi yang datang laharnya ini terendam semua. Jadi biarpun pintu ini udah berbuka, tapi di sana kan tertutup. Ini bisa dibuka tapi nggak keluar kan sudah tertutup batu pasir panas itu. Jadi nggak bisa keluar dan kak ambilnya setelah 3 hari kejadian dari keluarnya. Yang ambil udah orang dari luar. Makanya harus harga alat berat juga. Nah setelah 2006 nggak dipakai, 2010 nggak dipakai, masuk di sini. Dulunya cair. Ini waktu MC baru. Nah, dulu besar sampai sini. Tapi kan ditinggal Korban kereta pernah di dia kamar mandi. Itu di. Jadi pasir benar. Jadi ngeras we. Iya. Poek. Aldi tuh ya Aldi. Yo, Halo guys. Terus yang apinya ya apiana pada Bekasihan di mana? Am? di Jogja. Semaja ada di Jogja. Iya, mantap. Cip. Oh, saya skill. Guys, oi. Guys. Api. Anu jatuh. Tapi dia bakal juga bisa.
Kantong kami kawasan. Bentar, yo. Kan. Maju, oi. Kabarasehan, woi. Kabarasehan, boy. Puasia. Bapak jahil. Bahasa. Bahasa SGD. Ya, jadi ayeuna orang tas saya di Demata. Abi enak terus menuju foto-foto tadi atas di foto di penjara. Ya, iya, ada yang iya. Puja, ayo nya dilajangkeun deui bade.